Nah, indah Pak ieu tingkat keimanan zaman baheula kariwaasna ayeuna mah moal aya. Wah, urang mah boro-boro kitu. Sub ka masjid salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, hanya Allah. Nu saja nama leutik, PBB, rapat RT, beas, pamajikan, mitoha, babenyit leutik hiling kabeh. Yang penting satu, Allah. Ayo urang kumaha? Sok, sub ka masjid. Salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Aduh, senal poho. Tapi dah tadi teh katinihan senal hidung. Nya kamari ge eueuh sabelah. Mangkali anyar muli ti Bogor. Cobalah mau dibawa ke jero. Ada jeblok. Bungkus ku plastik. Tapi dah moal nanaon sami Allah. Kamana Arisia? Coba lamun keur mangih ka nyeri keur menang musibah. Sigana aya bom ngabeledag di gigireung ge moal kadenge. Piraku atuh urang teh kitu wae. Makana salat. Ini yang utama. Alhamdulillah Kang Ibing, saya sholat mah rajin, keula tong wakaato. Fawailul lil musallin, cilaka maranehna nu migawe sholat. Nyaho, nu sok sholat bisa keneh cilaka. Komo nu tara mah tiga berusah langsung. Nu sok sholat bisa keneh cilaka. Anu kumaha? Alladzina hum an sholatihim sahun, ialah mereka yang lalai dalam sholatnya. Tabu pak kade bisi urang kasup lalai kasup taledor. Ari nu disebut lalai teh beda jeung poho. Ari poho mah teu nanaon da poho. Urang keur puasa poho nginum henteu batal teruskeun we da poho. Tapi sanajan teu nanaon teu dosa nu disebut poho teh anger bahaya. Geura sok bapa ti dieu angkat ka kebun raya leumpang poho teu dicalana. Henteu dosa ngan gila. Jol ngagidig we. Ditanya ku batur teh duaan wae Pak cenah. Mun mawa budak gitu. Ye geus keun bae ka mana we ceramah mah. Seri tapi mikir.